Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui sareng Ibu Hernita Nurmilasari dina pelajaran Basa Sunda materi Biantara. Naon ari Biantara teh? Aya anu tos terang? Hayu urang paluruh sasarengan. Di dieu aya harti Biantara. Naon ari Biantara teh? Biantara nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan aya maksud nu tangtu. Nyaeta nepikeun hal-hal atawa info anu sakirana batur kudu nyahoeun atanapi batur kudu apaleun. Nu kadua aya bagean Biantara. Biantara teh aya 3 bageanana. Nu kahiji bubuka, eusi, ejeung panutup. Dina bubuka aya salam bubuka. Contona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Eta mangrupa bagean salam bubuka. Nu kadua aya ucap syukur. Dina ucap syukur contona, sadaya puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Murbeng Alam anu Maha Welas tur Maha Asih. Henteu aya pilih kasih ka sugri anu kumelip di ieu bumi. Nu salajengna aya sholawat. Nyaeta contona, rahmat sinareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka kulawargina sareng ka jalmi anu tumut ka mantena. Nu salajengna aya sanduk-sanduk kanu hadir. Contona, langkung ti payun sim kuring sejang ngahaturkeun nuhun ka Panata Calagara anu atos maparin waktos ka sim kuring kangge sasagem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun upami dina ieu Biantara pamapag teh aya pisanggem anu kirang merenah boh basana boh tata kramana. Nu salajengna dina bagian eusi nyaeta ngebrehkeun pamaksudan Biantara. Contona, misalna di sakola baris diayakeun mieling dibabarkeunana Ibu Raden Dewi Sartika. Bagian awal eusina bisa sapertos kieu. Dina ieu waktos urang sadaya ngempel teh nyaeta bade mieling dibabarkeunana Ibu Raden Dewi Sartika. Nembe oge ku saderek pupuhu Panata Calagara parantos didadarkeun naon margina di sakola urang diayakeun ieu acara. Rupina ku sim kuring teu kedah dipedar deui perkawis eta mah. Margi kateranganana anu kakuping mung bade ngadugikeun pamapag kana lumangsungna ieu acara minangka wawakil ti sakumna siswa. Nu salajengna nyaeta bagian panutup. Dina panutup teh aya kacindekan, sanduk-sanduk sareng salam panutup. Biasana panutup sapertos kieu. Sakitu anu kapihatur boh pilih langkung saur bahe carek, bobo sapanon carang sapakan hapunten anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah rupina anu nembe ku Ibu dicontokeun eta mangrupi contoh sederhana tina Biantara. Tangtosna engke hideup bakal tiasa ngadamel teks Biantara anu langkung sae. Ayeuna urang kana bahasan salajengna nyaeta ngeunaan padika nampilkeun Biantara. Cara nampilkeun Biantara teh aya 4. Nu kahiji ngapalkeun nyaeta memoriter. Nyieun hiji teks Biantara tuluy diapalkeun. Nu kadua dadakan atanapi impromptu. Biasana tanpa persiapan nyiapkeun gurat badagna hungkul. Nu katilu metode naskah. Biantara ngagunakeun naskah anu geus dijieun ku cara dibaca. Nu terakhir nyaeta ekstemporan. Nyaeta Biantara ditalar bari teu nyieun heula naskah saacana. Nu salajengna di dieu urang bahas hal-hal nu kudu diperhatikeun nalika Biantara. Nu kahiji tangtuna urang kudu merhatikeun vokal atawa sora kudu bentes jeung jelas. Nu kadua
lentong jeung wirahma kudu merenah. Nu katilu teu gancang jeung teu alon teuing. Nu kaopat kudu boga pangaweruh anu jembar. Nu kalima kudu pintar ngareka basa puguh entep seureuna. Salajengna kudu miboga sikap anu hade nyaeta tiasa katinggal tina pasemon, tatakrama, lentong, jeung paripolah urang. Nu terakhir nyaeta mibanda rasa humor. Nu salajengna dina biantara oge urang kudu merhatikeun tata krama basa. Ari tata krama basa teh aya dua rupa. Basa kasar jeung basa lemes. Basa kasar istilahna loma, cohag, teu hormat. Sedangkan basa lemes istilahna basa hormat. Basa kasar mangrupa ragam basa anu umumna dipake dina situasi biasa atawa digunakeun ka babaturan anu geus loma. Sedangkan basa lemes mangrupa ragam basa anu umumna dipake nyarita kasaluhureun atawa kanu tacan wawuh. Dina biantara oge sok aya mamanis basa. Mamanis basa anu aya dina biantara teh ngawangku babasan jeung paribasa. Saperti tadi dina panutup aya paribasa bobo sapanon carang sapakan hapunten anu ditedak. Nah, eta teh mangrupa mamanis basa. Mamanis basa anu mineng kapanggih dina biantara nyaeta sejangiring jabung tumalapung. Teras tiluhur sausap rambut dihandap sahibas dampal. Salajengna rumaos sepi ku harti tuna ku pangabisa. Aya oge kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Jeung rea-rea deui babasan paribasa anu sejenna. Alhamdulillah urang parantos rengse medar perkara biantara. Mangga serat nami lengkep sareng kelas di kolom komentar. Minangka buktos yen hidup atos ngaregepkeun ieu materi. Urang cekapkeun dugi ka dieu. Kade hilap, like, komen, dan subscribe. Beuleuh tepang deui di video salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.